Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana para wargi kaum dangu. Patepang deui sareng simkuring. Dina denget ieu pisan simkuring sejam medar hiji dongeng sasakala. Anu ngabantun jejer sasakala walungan Cikaso jeung walungan Ciseureuh. Sumangga gara disuruput heula kopina. Atuh wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Aduh, nikmat dulur. Kacarioskeun zaman baheula di daerah Pajampangan ngadeg hiji karajaan. Katelahna Karajaan Cakrabuana. Rajana gagah sakti mandraguna, jenenganana Prabu Raksa Cakrabuana. Disarengan ku patih anu sami-sami gagahna, jenenganana Patih Kebodongkol. Prabu Cakrabuana kagungan dua putra pameget, ari anu cikal jenenganana Raden Kaso Cakrabuana, atanapi sok disebat Raden Kaso. Ari anu bungsu jenenganana nyaeta Raden Seureuh Cakrabuana, atanapi sok disebat Raden Seureuh. Eta dua putra raja teh yuswana teu patos tebih mung benten 2 taun. Duanana sami tindak tandukna malah mah raraina ge sapertos kembar. Gandang patentang haderengkak paripolahna. Kitu deui wewesena pada gagah sakti mandraguna, bubuhanana teueuh tiramakna nyaeta Prabu Raksa Cakrabuana. Hiji waktos Prabu Cakrabuana ngangkir dua putrana ka karaton. Atuh teu talangke ieu Raden Kaso sareng Raden Seureuh enggal sumping ka karaton, nohonan pangangkir nu jadi rama. Saparantos dugi ka karaton, pok Prabu Cakrabuana misaur. Raden anak king anak ama, anu pasus dipiagul tur dipikareueus ku ama. Kasep hidep diangkir ku ama teu aya sanes. Wireh ama teh geus beuki kolot, beuki suda ku tanaga. Pikiran ge geus ngurangan. Meureun geus meujeuh na lengser dina enggon ningokolahkeun ieu nagara teh. Tapi ama teh bingung. Sabab hidep duaan teh sasatna mah pantes pikeun jadi raja. Tah ku hal sakitu ama teh rek ngayakeun saembara pikeun hidep duaan. Nyaeta saha-saha anu bisa nyieun walungan nepikeun katalanca nu aya di Laut Kidul, jeung nu pangheulana nepi eta nu bakal hak jadi raja. Kumaha kirana hidep sanggup? Pangapunten ama, upami tempat ngawitan ngadamel walungan teh ti palih mana? Saur Raden Kaso bari cong anjeunna nyembah. Masalah mimiti nyieun walungan, heug kumaha hidep bae, nu penting paheula-heula nepi. Pangapunten ama, ikawitan saembara teh ti iraha? Saur Raden Seureuh. Ceuk implengan ama, teu aya deui waktu anu merenah jeung keuna kana itungan sakumaha wangsit jeneng ratu di ieu nagara. Wireh saembara teh dikawitan dina dinten enjing. Ngadangu kitu, ieu Raden Kaso manahna rada seber oge, sabab anjeunna apaleun kana kadigjayaan nu janten rayi. Pok Prabu Cakrabuana misaur deui. Kasep anak king,
mun hidup engke rengse nampi pancen ti ama. Pikeun neruskeun perjuangan jadi ais pangampih di ieu nagara. Sing bener-bener jadi pamimpin anu guna. Aya mangpaatna tur bersih oge berwibawa. Di mana nyangking kaluhan di ieu nagara bakal dituntut konsekuensi anjeun salaku ais pangampih di ieu nagara. Jeung bakal loba tantanganna nu matak kudu ditunjang ku pendidikan, sangkan bisa sagolek pangkek sacangdut pageuh moal unggut kalinduan moal gedag kaanginan. Kudu boga sifat anu opat. Di antarana hiji kudu jujur dina nyarita, nya cek enyana lain kudu cek lainna. Kaduana nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah luyu jeung kasanggupan anu tangtu. Heulaan anu aya dina awak sorangan, ulah wakan nuduh kanu jauh nyawang kanu anggang. Anu katiluna sing apik barang dahar, naha eta nu didahar teh ku anjeun teh ladang basilat. Naha ladang korupsi, sabab bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Sabab manusia mah beda jeung sato. Sato paeh saukur samet bilatungan, tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu kaopatna nyaeta hidup ulah ngeluarkeun cai panon sakumaha meunang peristiwa. Naon bae nu bakal karandapan. Sabab dina perjuangan tangtu yakin hidup teh bakal mangih ka peurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teu kitu sabab dina perjuangan mah bakal aya pangorbanan. Tah kitu kasep. Heug ayeuna mah gerak miang, prung gera lumaku bral gera lumampah. Sakitu ti ama. Saparantos aya hibar kitu mah, ieu dua putra raja teh undur ti payuneuna. Sejak tatahar pikeun saembara dina dinten enjing. Aduh, ngopi heula baraya. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, ieu saembara teh bade dikawitan. Saparantos ieu goong kabuyutan ditakol ku Mang Lengser, nyadar ieu saembara teh dikawitan. Beurang kaganti ku peuting, poe kaganti ku minggu, kaganti ku bulan. Kacarioskeun ieu lalampahan Raden Seureuf dugi ka hiji pilemburan. Nu katelahna lembur Cilopang. Kabeneran di eta lembur teh aya hiji karyaan keur nangap kuda lumping. Sorak kendang marakpak mirik para juru ibing. Nu keur ngibing di tengah-tengah nu ngibing meledug hasil parukuyan meuning ngelun minuhan jomantara nyambuang di sabudeureunana. Nangenan yen Raden Kasomah teu acan dugi kalebah hanjat kadinya, ieu Raden Seureuf teh hanjat ka darat sejak ngareureuhkeun kacape. Bari ningali eta karyaan, nanging reureuhna Raden Seureuf teh lami pisan bakat tingku pogot-pogotna ningali eta karyaan. Atuh anjeunna kapiheulaan ku Raden Kaso. Saparantos uningaeun yen Raden Kaso parantos tebih ti payun, ieu Raden Seureuf ambek. Beungeutna beureum lir besi atah dibeuleuh. Eta kuda lumping nu dicanak terus dibalangkeun kana gawir dugi ka eta kuda lumping teh napel dina gawir. Bok Raden Seureuf bisa urang. Kurang ajar. Pangkawalah daripada aing kapiheulaan leuwih hade tutumpuran. Acun kumaha aing kudu nu jadi raja. Teras ieu Raden Seureuf ngaluarkeun kasaktianana. Anjeunna mugus kana lebetanu seja nyusul rakana Raden Kaso.
Tu kantos lami di harita ieu Raden Seueuh mucunghul tina lebetan breh teh aya di hiji wewengkon. Dina implengana eta teh wewengkon Talanca. Padahal mah eta teh kalebet wewengkon Ciroyom. Teu kantos lami jol manglengser nepangan ka Raden Seueuh. Pok manglengser misaur. Pangapunten Raden, ieu manglengser saja ngadugikeun pisaur tuang Rama. Wireh Raden diantos di karaton, seja nyakseni di istrenana Raden Kaso janten raja. Saparantos sasauran kitu mah ieu manglengser indit deui. Nanging ieu Raden Seueuh alimun ka karaton. Da saur anjeunna keur naon ka karaton oge ngan ukur nandangan kawirang. Anjeunna mihang seja ngalalana niti-niti pancaniti nete-nete barurungsit. Nya atuh ieu karajaan Cakrabuana teh langkung majeng saparantos dirajaan ku Raden Kaso Cakrabuana. Dugi ka ayeuna walungan nu didamel ku Raden Kaso disebatna walungan Cikaso. Kitu deui walungan nu didamel ku Raden Seueuh disebatna walungan Ciseureuk. Sarta kuda lumping nu dibalangkeun ku Raden Seueuh katingali wetaneun Simpang Dago dina lamping Ciseureuk tug dugikeun ka ayeuna. Sakitu anu kapihatur mugia sasieun sabeuneureun janten ti eunteungeun kang urang sadayana hirup tumbuh di alam dunya. Mangga hatur nuhun ka sadayana ulah hilap ngopi heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.